Cemarica tekau rek tumanina teweleh menang musibah teweleh menang musibah ampun payusmun siri elingan pantes mun siri tulungan tandani sili ajen du masyarakat manusaan Nur cahya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala aya keajaiban kieu Kang kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh itu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 papat kali pacar gitu lain jauh-jauh ke KRW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu 4 memang kaula salaku panserna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu 3 lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja THT oh janya ka meureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngajongklokeun teh hate hate kusut nu jual begah wujud dek gerelut kumaha hate segala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi af'al pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna
Geramanian di Pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan euy jurig jeung sakti Wah. Akang kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah Bapak teh. kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awa langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awa langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awa langit di ditu kumpul siap Itu cenah nonton di ditu di. jadi nu payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nur Ulung Atawa lurus. Nurulunga rinit. alah sia nurus tunyung Pantes. dupi kaula Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamang keluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji begitu Oh, ai gawe teu. gawe henteu yang busung Oh, Eta udah nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot bek milu ka bapa nu mana maneh cing. ah bingung ke bayu aing Dia cing. Pengilu ka mana, Kang? pilih hiji di antara anu 5 ieu saha anu panggede duit panggedena duit Anu rencem, Kang. Nurencem meneh. abdi marek milu teh kan nu reuncem Ngara teu susah. Teu susah. ah kuring mah kumaha tugas di pancer we geus milu jeung kaula Ageni. saya Mari lu EKB. anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan ayo dit mangga Mari kana elap. salametkeun Arjuna beras bapak panggil teu sangka teuing bapak aing Benar, Kang. Da eta boga Bapak. mak ngahep-hep we luar biasa itu pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta salat Patri. Daya deui Kang. Akang bisa salat. Geus apa? sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Salat Ageni. ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh jak. terus siap eueuh buruhna Si eta. naon heuh da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana Nah,